Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, alhamdulillah dina wengi ayeuna Mang Cecep Gor Pacep tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Neraskeun hanca anu katunda wengi kamari anu judulna Jihad Kang Haji bagian kadalapan. Bagian kadalapan ieu pamirsa judulna nyaeta Barokah Alatan Percaya. Ieu anu nganggitna Ki Dharma Carita sareng Kang Heri Awi. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Pacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Hiji mangsa ka bumi Haji Ahmad aya tamu sabada ditaros kuno kagungan bumi tamu teh nikukur. Abdi wasta pun Sumarna pangsiunan polisi. Norompok mah di Margahayu Raya. Darakdak pas Sumarna ngadongengkeun lalakonna sabada pensiun kalah tik-tik berak. Naon bae jeung iraha bae loba anu karasa pangpangna palebah dina raranganana. Da eta bae cenah lamun geus karasa mani asa didudutan. Jabati eta aya deui rupa-rupa panyakit menang beja majar aya nu tiasa nya dituduhkeun ka dieu ka Pak Haji ceuk Pak Sumarna nutup caritana. Haji Ahmad gancang nyarita ukur unggut-unggutan ngahaminan anu ngadongeng malah aya deui nu dicaritakeun ku Pak Sumarna teh ngan ieu mah rada ngaharewos nyaritana ditompokeun kana ceuli Haji Ahmad. Geus kitu mah Haji Ahmad oge ngamaklum. Insya Allah urang sareatan ngan wayahna kudu leukeun sing remen bae ka dieu ceuk Haji Ahmad. Ceuk Pak Sumarna cenah Haji Ahmad teh ngubaranana ngan 3 kali geus kitu mah jag-jag waringkas sabihara bihari. Malah kiwari Pak Sumarna jeung bojona remen ka Haji Ahmad ngahaja cenah mantuan lamun kaparengan loba semah. Jeung teu kitu oge itung-itung mulang tarima bae ngarasa kajait tina panyakit anu cenah hese diubaranana. Da eta bae sanajan ka ditu ka dieu oge geus puguh ka dokter sakedap mah nya sok cager tapi teu lila geus karasa deui. Reus boga pananggehan Pasubarna ngabejaan kadulurna Ibu Sri Pujiah urang Margahayu Raya keneh garwana Pasamba keur kaserang panyakit anu hese ngubaranana ngan kitu Pasamba teu percaya kana perkara gaib basana oge ka dokter geus teu cager komo ka titik-titik. Yo ayi ulah ngamasalahkeun percaya atawa henteu anu penting mah ayi istri tiasa damang sugan we tah geuning akang oge tatamba mah geus ka ditu ka dieu geuning ari geus waktuna jeung aya jodona mah teu burung sehat deui eceuna oge ayeuna mah malah mai deui da ceuk Pak Sumarna bari ngareret ka bojona nu direret gancang ngadilak puguh bae Pak Sumarna mani nyeredet asa kaseuit da bareta oge bogohna teh pedah resep ku dilakna. Geus meunang bongbolongan kitu mah Pasamba oge eleh deet daek mawa Ibu Sri ka Haji Ahmad. Teu sirik dipayang ka bumi Haji Ahmad oge datang ka Haji Ahmad pek digolerkeun di kamar nu geus disadiakeun khusus keur nu tatamba. Rada lumayan panyakitna ceuk Haji Ahmad ka Pasamba sabada mariksa nu gering. Ayeuna mah urang leungitkeun heula bae batukna. Haji Ahmad ngagupayan Pasamba sangkan nuturkeun ka kamar. Usap ti korona ku dia tah baseuhan heula leungeunna
Cek Haji Ahmad nitah ka pasamba bari nyodorkeun cai herang dina gelas kewung. Celom pasamba ngasupkeun ramona kana gelas geus baseuh pek diusapkeun kana beheung Ibu Sri. Nu ti tadi ngalempreh teu usik-usik. Ohok batuk siga nu nyeri pisan. Peureus cenah malah karasana teh. Waktu leungeun pasamba ngusap leungeun Ibu Sri karasa aya nu ngagergel barang ditingali, pasamba rada ngahulang sabab dina dampal leungeunna aya sababaraha barang anu sareukeut. Tong ribut, sok teuneun dina pisin, pek usap deui, kade baseuhan deui leungeunna, cek Haji Ahmad. Pasamba nurut kana panuduh sabada diusapkeun deui kana beheung anu gering, nu ting geregel teh aya keneh. Ayeuna mah nambahan salian ti barang anu sareukeut teh malah jarum oge aya. Kaluar ti kamar pasamba rada ngahulang gek diuk dina kursi nyarande panonna murlang kana lalangit, pikiranana sabil. Naon anu di imah disebut pamohalan ayeuna katempo pisan, teu nginjem ceulik teu nginjem mata. Nya ari kitu mah cenah sorana ampir teu kadenge ngan pasumarna nyenghel bari nyerangkeun ti kajauhan. Isukna Ibu Sri geus dibawa deui ka Haji Ahmad geus digolerkeun deui di kamar anu kamari. Udangkeun sina nonggeng buka bajuna, cek Haji Ahmad ka pasamba. Nu gering dihudangkeun terus bajuna dibuka, buligir nonggongan Haji Ahmad siga kamari Haji Ahmad oge ngancelomkeun leungeunna kana gelas nu dieusian cai herang. Tempokeun, cek Haji Ahmad. Pek leungeun Haji Ahmad nu baseuh teh ngusapan tonggong nu gering ti luhur ka handap tina palebah punduk nepi kana kakemplong. Sakali, dua kali, tilu kali. Tah ieu panyakitna, cek Haji Ahmad bari nembongkeun barang semu hidung. Siga ati nu ampir buruk, puguh bae pasamba oge nempona teh bari nungkupan irung da bau. Pek bajuan deui ayeuna mah Haji Ahmad ngalewas ka tengah imah. Pasamba rek ngabajuan istrina tapi dihulag ku Ibu Sri. Sawios ku abdi cenah. Puguh bae pasamba beuki hookeun naha bisa kitu, padahal tadi mah bororaah bisa hudang. Hayang usik oge maneh hese. Ari ayeuna Ibu Sri dibaju ku sorangan, mereskeun sampingna turun tina dipan leos kaluar. Nya leumpang namah masih keneh jajarig jegan, tapi anggar mata kelok nu nempo. Pak, ieu abdi, cek Ibu Sri ka Haji Ahmad. Nya sok diuk tah di dinya. Gek Ibu Sri diuk dina kursi pahareup-hareup jeung Haji Ahmad, pasamba oge milu nuturkeun nu gering da sieun kumaha onam, gek diuk gigireunana. Penyakit mah geus eueuh, geus dicokot. Ayeuna tinggal sehatna. Pek bae urus ku dia, hayang sehat mah kudu make obat lain. Pasamba ukur unggek-unggekan. Ti harita lamun rek ka Haji Ahmad nu ngajak teh lain Ibu Sri, tapi pasamba sorangan kungsi sakali mah diheureuyan majar teu percaya teh. Pada ngagonjak teh pasamba ukur mesem majar teh nanaon oge kudu diyakinkeun heula ulah datang ka bawa beja, tapi estu sumping kalawan yakin. Kitu sanes pasumarna. Rek teu percaya kumaha atuh pasamba mah lantaran salian ti jelema pinter teh kapan boga tugasna oge matak pikabitaeun batur. Geus puguh hasilna, tina remen tepung jeung Haji Ahmad tungtung nama pasamba sorangan nanyakeun perkara manehna, boh di kantorna boh di imahna. Cek Ibu Sri teh mah tibalik ayeuna mah bapana anu mindang ngajak ka Pak Haji teh. Lah, keur kaperluan sapopoe geus kacumponan. Hayang naon deui, cek Haji Ahmad rada ngaheureuyan. Sanes kitu Pak Haji, abdi mah katempona siga nu senang sate lantaran kabawa ku jabatan, tapi hari batin mah pori seueur kabutuh. Tembal pasamba bari teu oleh ngurihit. Ieu eta teh watak jelema tara ngarasa cukup, mending oge mangpaatkeun bae nu aya. Tapi Pak Haji, nu ieu mah sanes perkawis bantrak-bantrakeun atuh da. Nyaho kula oge, dia mah iwal teh minta tulung teh, hayang nyaho saha kula mah jalma biasa, boga kabisa ngan ukur amal ka batur. Lamun dia hayang ilmu siga kula, nya asal daek ngajalankeun ngan Haji Ahmad teu kebat nyaritana kaburu aya nu aweh salam
Bray panto dibuka sing horeng semah duaan geus dimbanggakeun mah semah teh arasup gek dariuk dina kursi anu geus disadiakeun. Tamat cenah ieu pamirsa. Aduh, sauted sawiosnya da kieu we cenah ieu mah. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.